مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. Halaman ke-40. Wali annahu ajala aqdaruhum. Bismillahirrahmanirrahim. Wali annahu sareng karana sanyanyana Allah. Eta ajala ngagungkeun Allah aqdaruhum kana pirang-pirang darajatna ahlul jannah atawa mukminin. An ayujajihim tinayen ngabales Allah kaitu ahlul jannah pidarin di daerah labakoa anu tetep laha pikeun itu dari. Masih kene ngabahas hikmah anu ka-70 hiji. Saur kamari Allah Ta'ala ngajadikeun tempat pembalasanana mukminin daerah akhirat. Lain teu kawasa Allah ngabalas di dunia. Ngan dunia teh heureut teuing lamun rek dipake tempat pembalasan mukminin, dinisbatkeun kana nu rek dibikeun ka mukminin. Tak kitu eta teh lain berarti Allah Ta'ala teu mampu teu kawasa ngabalas di dunia ayeuna. Dijadikeun pembalasan mukminin akhirat teh karena dunia teh kurang lega. Waktuna sakedeung teuing kan. Nu rek dibikeun nikmat teh langgeng, ari dunia aya tungtungna tah kitu. Pan ari akhirat mah langgeng kan. Akhirat mah teu ajali tapi abadi akhirat. Ayana aya mimitina tapi ayana moal aya tungtungna akhirat. Mata qobdoh robe teh ahli surga di surga nikmatan teu aya tungtungna, ahli neraka disiksa di neraka teu aya tungtungna gitu. Eta qobdoh robe. Pan qobdoh Allah teh aya opat. Qobdoh awal lauhil mahfuz, qobdoh sani alam dunia, qobdoh salis alam barzakh, qobdoh robe, qobdoh kaopat alam akhirat. Tamat riwayat makhluk kan segitu kan. Makhluk anu diku Allah disimpen di alam hadis teh ngan dibagi opat. Lauhil mahfuz alam dunia, barzakh jeung akhirat. Akhirat mah abadil abad mulai tungtungna. Jadi lain Allah kurang mampu ngabalas pembalasan abdi Allah nu matak teu di dunia teh. Kumaha pembalasan dunia? Pembalasan dunia ge aya sabenerna maka ngan eta mah jumlah leutik tina perkara nu rek dibikeun. Bahasana ge liyudi kohum ba'dal ladzi amil. Supaya ngasaan doharo fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudi kohum ba'dal ladzi amil. Ya di dunia aya bencana, aya nu alus, aya nu goreng teh eta teh kan datang ka urang eta teh supaya urang ngasaan
pembalasan tina amal urang. Nu hade dibalas hade, nu goreng dibalas goreng. Nah gitu. Tapi ngasaan enggak. Bisi urang sok gawe hade ka indung bapa. Hak gawe hade ka mitoha. Kusabab kitu Allah ngajadikeun urang jalma beunghar. Padahal urang teh turunan jalma fakir. Begitu rumah tangga boga mitoha jeung boga indung bapa. Getol gawe hade ka indung bapa jeung ka mitoha. Jadi jalma beunghar. Cuk urang teh ieu pembalasan gawe hade ka kolot teh. Lain pembalasanana eta mah Kang ngasaan eta. Ngasaan bisa buka mobil 200 ngasaan kan. Dipikanya aku mitoha ngasa nikmat nih dipikanya mitoha teh nikmat. Tepuk kami toha mungkin ngaganti minantu. Sabab urang soleh. Cek kemarin saking solehna urang karaosieun kasayanana ku mitoha lamun ceuk bisa mah cek hukum Islam boga pamajikan adi lanceuk kabeh dibikeun ku aing kabeh. Boga budak 4 tahun teh moal kabaturkeun hiji we minantu teh geus eta. Saking naon? Saking ngeunah boga minantu. Wah, ngasaan eta teh ya. Itu hanya ngasaan urang jadi jalma beunghar ngasaan luhur pangkat ngasaan eta. Lamun urang amal solehna ikhlas. Tapi lamun amal solehna henteu ikhlas mah eta mah lain ngasaan, enggak lain ngasaan kalusan maksudna. Tapi naon? Istidroj. Panyungkun eta mah Allah, ulah anggap ngasaan. Aduh aing teh jadi jalma beunghar ngasaan. Padahal mereka mitoha teh karena yang beunghar bener. Namun jalma usaha yang beunghar tuluy beunghar moal bisa syukur. Mata kurang teh beunghar teh ulah aya. Ngan mau dibeungharkeun atawa mau dipaksa ku Allah. Kunci urang teh yang beunghar. Osok kadoa hayang. Osok kadoa yang beunghar osok. Osok bari hayang beunghar. Lamun Allah mere beunghar istidroj teh. Kuduna ngadoa yang beunghar teh bari embung beung. Kunaon atuh ngadoa yang beunghar ali dari ubudiyah we minta beunghar teh. Sabenerna mah teh yang beunghar ya hayang boga kaalusan, hayang meunang kasayan ti Allah anu dohir tina beunghar. Lain beunghar anu dituju. Ori urang dituju beunghar. Usaha hayang beunghar. Sedekah ngarana beuki beunghar. Mun beunghar teh istidroj teh. Lato. Ari kana fakir mah mal nyebut hayang fakir datar anu hayangeun. Urang ge fakir hayang fakir teh. Henteu ngan dipaksa ku Allah. Allah beunghar keur urang nu dijieun ku Allah. Urang teh fakir teh kapan? Dipaksa ku saha? Ku Allah. Hayang fakir teh. Henteu mata lamun sabar dina kafakiran kakasih Allah. Jalma fakir sabar dina kafakiran. Aing mah lain hayang fakir ngan Allah maksa. Hekta sobur disabar-sabar hati akhirnya jadi narima. Sabar mah dina kafakiran kakasih Allah kan. Sabab jalma anu narima karena pengaturan Allah. Teu narima kana pengaturan Allah mah boro-boro tina ngurus dunia kana salat. Boro-boro tina salat kana dunia, sanajan tina dunia kana salat kita halus. Aing ngamal usaha ya mah. Di antep boga sawah ge. Boga naon mal diurus, rek nyekel tasbih di masjid aing. Tuh halus kan teh teh. Da urang geulina hayang usaha teh ngan Allah mere asbabur rezeki. Atuh kurang teh dipigawe karena Allah marentah ka urang. Lain hayang usaha aing teh sebenarnya. Cing ari urang usaha yang usaha tuh. Aing datang jangan hayang boga usaha. Wah, salah niat ya. Ingat cek abah ya. Lamun aya santri anu usaha nanti mau jeret wae langsung eta masalah niat. Usahana yang beunghar tak dirugikeun ku Allah. Santri mah dawatirun apa teh Pak. Lamun usaha yang beunghar tuluy dibeungharkeun cilaka kan mau bisa syukur kan.
Nikmatan lu dina beunghar teu ingat ka Allah. Maka keur fakir mah daek ngaji geus beunghar mah eureun ngaji lagi. Keur fakir daek salat ngadoa ka Allah minta beunghar, sanggeus beunghar eureun salatna kana. Jadi fitnah. Eta macana usahana yang beunghar entar rusak oge. Santri mah lamun usaha yang beunghar ku Allah mau diuntungkeun. Maaf, lamun karunya. Tapi lamun guling cenah ku engke santri, usaha yang beunghar, istidraj eta mah kan. Panyungkun di Allah. Matak mau beki alus. So. Mau beki alus, geuning ku beunghar sok aya ngaji. Ngaji ge teu bener tujuanna. Ngaji kan ge pilihan. Hayu ngaji cenah ka anu, aing kira-kira lancar usaha mun milu ngaji ka dinya teu. Tah, eta nu ditujuna ge. Lain hayang teh nyaho agama lain. Hayang maju, hayang tamah beungarna sebenarnya. Milu ngaji ieu teh. Bisi anu kitu tong kasindiran. Benerkeun teh bener. Waduh aing kasindiran ku anjing. Ulah rasa kasindiran. Puasa yang masuk tersindir. Anu nyata rek puasa sababna ieu teh. So, jatuh. Nu dipikanya amat ku Allah salah niat mah jatuh kan. Tuh. Mesantren, hayang jadi ajengan, lain rek neangan ilmu keur mameres ibadah usul. Insyaallah belet terus ngajina. Lamun pinter istidraj. Mau jadi sama pusul pinter ngaji ge jadi hijab malah mah. Nu matak disebut hijab nurani. Buki pinter ngaji ngerasa sombong dirina. Lain dipake alat dikeun ngahasilkeun ibadah usul lain. Hijab nurani. Buki jauh ti Allah tina sabab pinter, sabab salah niat tadi na. Nu masantren pinter ngaji ge ulah ka ato salah niat mah kan jadi hijab nurani. Sanggeus pinter ngaji batur mah dipake sarana ibadah usul, dipake sarana berusaha pikeun ngasilkeun ibadah usul yang lain. Pinter ngaji teh dipake neangan santri, dipake neangan Allah lain. Sanggeus bisa ngaji, ilmu dipake alat keur nganyahokeun Allah atau dipake alat keur nyumponan ka hayang nafsu, jadi sok ka mana? Dipake alat keur nyumponan ka hayang nafsu, maka eta ilmu jadi hijab, disebutna hijab nurani kan. Boga ilmu jadi panyiksa pikeun dirina, lain nyalametkeun dirina. Maka ilmu kabagi dua, aya ilmu dibarengan ku nar, aya ilmu dibarengan ku nur. Ilmu dibarengan ku nar, beuki loba ilmu beuki sombong, ngarasa hebat dirina. Jadi hijab nurani, kapitnah ku ilmuna. Aya ilmu dibarengan ku nur, beuki loba ilmu beuki caang hatena, beuki nyaho kana kasalahan diri sorangan. Nu matak teu hayang merhatikeun kasalahan batur, sorangan ge walah loba keneh nu kudu diperhatikeun. Kalau biasa mah tara mikir sorangan merhatikeun batur wae. Teu kaburu rek muhasabah diri mah. Eta ka batur wae. Ngaji bab insan nakis ka batur. Coba batur teh kolot-kolot mana teh cik batur salat berjamaah milu. Lah, nu berjamaah ge nyaho insan nakis unggul. Dipake hujah ku maneh. Ulah dipake dikabaturkeun kana diri urang. Urang nalika salat insan nakis dengan kamil. Ayeuna hadir na pengajian selaku insan kamil atau insan nakis kan. Bahwa ka atoh ku ngajina bener ari ahli dhahir maningali kana dhahirul maujudat. Ari ahli hakikat maningali kana hakikatul maujudat. Daya ibadah nu jadi panyiksa kan, can puguh ka surga. Yang usah atoh pada salat diraku aing teu ka surga. Aduh teh. Marukan surga bisa dibeli ku salat. Salatna bari salat garewol teh pake mah di surga. Urang ganyeun baju batur, ari kalah nyengsol mah leungeunna lain dibayar ku batur kalau kudu ngagantian kain. Di dunia ge apa urang perhitunganna jadi panyiksa ti Allah salat ge jangan disiksa salat. Di dunia turun salat tarang nabi ka hideung sukunan nabi ka baru.
digetolkeun salat tapi hati ditutup ku Allah teu bisa ikhlas, eta jalma disiksa ku salat. Di dunia teu eureun-eureun salat, datang ke akhirat teu hanyat-hanyat tina neraka da salat nu ditarima ku Allah. Naudzubillahi min ta ngaji tauhid teh bisi kitu urang teh. Untuk ngaji tauhid mah karena itu asatena. Kada geus salat, tahajud tara eureun, duha tara eureun, aku aing teh ka surga. Padahal dina salat insan nakis, dina duha insan nakis. Insan nakis salah tujuan. Komo pati kadan nu mata kurang kudu hirup dipimpin ku hate nu ma'rifat ka Allah. Konsep hirup nu paling senang. Lamun hirup hayang bagja dunia akhirat, hirup imaman ku hate nu ma'rifat ka Allah. Tong di imaman ku hate nu pinuh ku syahwat nafsu. Ngaran hirup dipimpin ku hate nu pinuh ku syahwat nafsu, boro-boro bodoh pinter ge moal matak pampanggih jeung kabagjaan. Disiksa ku kapinteran. Nyaho mah nyaho, amal tedikeun bisa. Apalin salat subuh berjamaah, tuluy iktikaf, salat duha, ganjaranana sarua jeung ibadah haji jeung umroh. Kungsi kitu teh. Cantum atuh. Ari apa mah geus. Hayang mah hayangan tedikeun tepi. Anu urang teu lepi kana lepi ka hayang kasiksa teh lain. Kasiksa. Gitu kan. Nu mata tingkah ahli ma'rifat mah kan kacukupanana teh naon? Wusul ka Allah. Ngaji. Naon tujuan ngaji? Supaya hasil ibadah husul. Ibadah geus daek can usul, can tuntas tujuan teh, jauh keneh. Komo mun ningali kana sakekatna mah keur ngaos jeung al-maghfurlah apa toto sakitu hebatna. Ya apa teh cita-cita mah jauh keneh gitu. Ulah komo uing jauh. Ingat kan? Waktu geus nalif kitab seorang guru kajian ma'rifatullah ilmu hakikat jauh keneh nyebutna kana situ. Hari orang kakar bisa baca sapina bisa sacukup. Salat kakara duha hati can bisa ikhlas geus karasa hebat. Batur segitu hebatna jauh keneh. Memang bahasa jauh teh kan atuh da bener sanajan sarua ma'rifat, ari ukuran ma'rifat kasaha sih? Ka guru-guruna mah jauh keneh. Lamun pangkat wali leutik, ari dibandingkeun jeung wali gede mah jauh kan. Gitu. Sanajan sarua ma'rifat khos, sanajan sarua musyahadah. Daya tingkatanana musyahadah. Urang mah musyahadah dina makom mufatahah, ari batur mah musyahadah dina makom mutolaah. Eta teh jauh kan. Bedana sabaraha? Ti taneuh ka langit. Belah jauh keneh. Cecak ti wali ka wali jauh keneh. Komo aing ti akwan ieu teh. Ka Allah jauh ka cida ieu teh. Ulah ngarasa hebat ka ade kan. Ahli marifat mah Kang, osok ngarenung ahli marifat. Urang osok dina hiji peuting lamun teu daek sare sok tafakur, ngarenung hate konsultasi jeung Allah osok teh. Diajar tuh kan setik diajar imah teuing sare teh kalah ngalamun pinuh ku waham jeung hoyali ulah kan diajar ngobrol ka Allah, diajar ngobrol ka Allah. Jalma nu geus yakin modal bagja hirup dunia akhirat ridho Allah jeung cinta Allah. Artina cinta Allah teh jadi mahbub Allah. Jalma anu geus hasil kecintaan Allah disebutna mahbub Allah, kekasih Allah. Jalma anu dina makom wali leutik Kang ngarenung. Waktu peuting teh budak geus sarare, pamajikan sare cirukul sajadah. Bari dzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ditanamkeun dina hate, ya Allah.
Muncul orang Jakarta, aku ini tidak sanggup hidup tanpa ridhomu ya Allah. Aku ini tidak sanggup hidup tanpa cintamu. Orang can puguh menang ridho Allah, kira-kira geus bisa sholat, geus asa cukup. Lebih bisa amal sholat. Hati geus aya khusyuk, tapi can hasil ridho Allah jeung cinta Allah mah awas kan. Moal wakat terbuka kabagjaan hirup teh keur urang. Mata seperti tadi babasaan teu sanggup Gusti abdi hirup lamun teu bareng jeung ridho Gusti. Bodoh-bodoh ge hina-hina ge salah keneh ge dina ibadah abdi teh ridho Gusti nu diudag-udag ku abdi. Maka abdi di saat berusaha milari ridho Gusti jeung kacintaan Gusti, henteu sieun abdi teh kalungitan urusan dunia. Namun urang tukang masar pas waktu ngaji sok ditinggalkeun pasar sok. Eta teh bahasa lisanul halna mah Gusti demi abdi ngahasil berjuang ngahasilkeun ridho Gusti teu sieun katinggalkeun ku urusan dunia. Boga muning 5 teu nyaah dijual dipake bekal neangan ilmu. Dikala kita berjuang memperjuangkan keriduan Allah dan kecintaan Allah, tidak takut kehilangan sesuatu selain Allah. Sampai boga keyakinan nalika urang geus hasil ridho Allah, geus dipika cinta hirup ku Allah, nu leungit kamari keur berjuang bakal diganti ku Allah ku nu leuwih alus. Bareto keur ngaji katinggalun batur menang batin nu gede urang mah ditutup jongkok. Bareto rek masantren boga muning 3 dijual 2 dipake bekal masantren. Rek meuli motor geus kumplit duitna gara-gara kacontang 200.000 ridho tetulus meuli motor dan dipake ongkos ngaji ku urang neangan ilmu keur ngahasilkeun ridona Allah. Tah naon leungit dina nalika urang berjuang ngasilkeun ridho Allah, dina nalika hasil ridho Allah diganti ku Allah 100 tikel, 700 tikel, 1 juta tikel. Bareto masantren beak duit sabaraha? 10 juta. Ceuk Allah ku aing diganti 10 triliun. Bisa jadi? Bisa jadi. Aduh mapan sok reuas lin. Waduh aing teh ari ngaji mah hayangan kudu mangke ongkos gede, mau tulus aing beunghar. Teu sanggup. Ini ngaji teu sanggup. Takut kehilangan sesuatu selain Allah. Kalau sudah yakin bahwa Allah itu sangat penting, kecintaan Allah itu sangat penting, keriduan Allah sangat penting, jangan takut kehilangan sesuatu selain Allah dikala kita memperjuangkan meraih ridho Allah. Di badan pamajikan ge sanggup gara-gara boga duit 200 100 pakai ongkos ngaji ku aing balik minta tolak 3. Waduh sobar jijing di layanan kan sanggup kehilangan cinta salian Allah demi meraih kecintaan Allah. Tidak takut ya Allah saya ini ditinggalkan oleh makhluk, kehilangan cinta makhluk, asal bisa hasil cintamu ya Allah. Dikala makhluk tidak mencintai aku, saya yakin langit masih terbentang, langit masih biru, bumi masih terhampar, dunia masih diterangi matahari. Tapi dikala kita tidak bisa mendapat ridho Allah dan tidak dicintai Allah, semuanya jadi gelap. Walaupun 1000 bintang di langit menangi kita. Aduh, juga tukang basa-basi kudu diajar mikir gitu kan. Eta teh penting jam 3 kudu mikir. Lain hareupeun batur. Lain ukur basa-basi unggul ante urang sok sebut. Teu sieun abdi teu dipika cinta ku anak pamajikan. Sabab budak-budak Kristo Gusti. Mun pamajikan teu mika cinta gara-gara abdi muda ridho Gusti, nalika geus meunang ridho Gusti, kehilangan kecintaan istri jeung anak diganti ku Allah kudu leuwih hebat.
Yakin kan? Yakin tuh? Make ongkos naos ka dieu teu? Nah gitu kan. Eta ahli marifat kan cara berpikir seperti itu. Jadi ajar orang mikir seperti itu. Dicaritakeun teh supaya orang rada saeutik mah aya mikir kadinya. Aduh. Akhirnya beli sepeda aja teh. 3 juta dipakai 100 pakai ongkos ngaji. Wah, mau tulus kenbel lah. Tertulus beli sepeda aja. Aing lagi ka hasil ridho Allah diganti 100 sepeda ku Allah. Kabeli mobil alus, lain sepeda digantian kan. Naon sabna dina hadis Rasul wa yakhlifu alaihim ma anfaqu ad-dirhama alfin. Berkorban demi menghasilkan ridho Allah teh Kang, anu diganti 1 juta tikel. Allah. Bareto keur masantren beak kemuning 5 hari 5 kali 5 juta sabaraha? Kali 10 juta 50 juta. Nalika geus hasil ilmu, ibadah wusul, nalika geus wusul ka Allah, Allah sakul dikertekeun ku hate bukti di hadapan urang diganti ku Allah leuwih daripada 1 juta tikel. Sing yakin urang itu sing yakin kan. Jadi jangan takut kehilangan sesuatu selain Allah dikala kita berjuang untuk meraih keridhaan Allah. Ulah sieun kan. Pamajikan minta tolak tilu diganti ku Allah ku dalam halus. Alah. Aing sepeda dijual ke ongkos ngaji 1000 sepeda diganti ku Allah. Ulah kudu riweuh kan. Mun geus yakin kadinya lempang hirup kan. Lamun rupa gergog aduh. Motor alus hayangan ngaji itu tinggalan ngorbankan ngaji sing ingat kan dikala kita tidak mendapatkan ridho Allah dan cinta Allah semuanya jadi gelap, dunia gelap, akhirat gelap kan. So renangan untung ke mana? Dagang hebat jadi untung, jadi bos, otak puyeng. Aya lieu sok otak puyeng bari beunghar aya. Buka perusahaan 10 mobil BMW, wah pas lacapi ti jewang. Tarang wae dirembal. Puyeng hidupna teh kan. Teu ngarasa cukup nikmat teh. Batur wadahar jeung angeun kangkung nikmat da boga anak pamajikan satoleh. Ari urang dagang dahar jeung opor hayam. Di restoran agung tapi boga hate hirsu. Boga mobil 100, ini ke Jakarta 10, ini ke Surabaya 10. Dahar jeung opor hayam tapi bari mikiran boga hate sieun, bawa mobil aing ti kusru di jalan. Ngeunah dahar mah. Batur dahar jeung angeun kampung nikmat jadi daging, urang dahar jeung opor hayam asa di neraka. So, Allah mana dunia bisa mereka nikmatan, uing bisa mereka nikmatan. Nuatak nikmati rupa lain dina nalika beunghar, lain dina nalika pinter, nalika urang meunang ridho Allah, dicintai Allah. Diajar merenungnya, kamu ibu-ibu mah diajar merenung. Make bahasakeun ku urang keur sorangan. Ya Allah, aku ini tidak sanggup hidup tanpa ridhomu, ya Allah. Tidak sanggup hidup tanpa cintamu, ya Allah. Dikala saya ini berjuang untuk meraih ridhomu dan cintamu ya Allah, tidak takut kehilangan cinta makhluk, tidak takut kehilangan sesuatu selain Allah. Dikala makhluk meninggalkan kita, kita tidak dicintai oleh makhluk, tidak diridhoi oleh makhluk. Itu tadi langit masih kene terbentang, matahari masih menerangi dunia, bumi masih terhampar. Tapi dikala kita tidak mendapat ridho Allah dan cinta Allah, semuanya jadi gelap walaupun diterangi 1000 bintang di langit. Waduh, ada jag-jag hati teh mausan gitu. Mau bisa gitu kan keyakinan lamun urang teu makrifat ka Allah. Mata aji ilmu makrifat setelah hati makrifat ka Allah, waduh beunghar jadi nikmat, pakir ge jadi nikmat. Beunghar calon surga, pakir ge calon surga. Beunghar pangheulana ka surga, pakir ge pangheulana ka surga.
Ya malain berpakir benghar gitu ke surga-surga. Marifat. Ari makrifat teh surga nu dikaduniakeun disebutna surga ma'arif. Mata jalma marifat mah kang boro-boro beunghar pakir ge nikmat hirupna sabab Allah ridho jeung Allah mika cinta. Kajenting teu boga nu dicekel Allah nyukupkeun kana rezekina. Seperti urang boga ATM, duit eueuh nu dicekel ngan 500.000, tapi rek beli mobil karek dicowokeun gampang da 3 miliar pan di ATM nah seperti kitu kan. Anu panghebatna mah hirup mah kitu, lain memawa duit 3 miliar dibawa kemana-mana ribu. Pas sholat di masjid itu nanti harupun Allahu Akbar moal aya nu ngewat kitu nya lain musuh ka Allah mikiran duit bisa nyokot. Tapi lu dina ATM aman kan ka. Maka salah sahiji jalma hayang dunia anu dicekel ayeuna teh ciri teu makrifat ka Allah kan. Nu hebat mah nu Gusti hadrat Allah nu hadina geus makrifat jeung musyahadah ka Allah cukup di Allah. Ulah seurteuing Gusti nu dipasikeun ka abdi mangkena di mana perlu biji teu perlu mah kecak-kecak kudu ngampihan we saperluna bae. Hayang mobil datang duit cara ka mobil ari teu hayang mah duit ieu kan bae cenah ayeuna keur ngaji di dieu aya nu bingung teu boga duit teu dana pesa kahul aya engke lamun geus ngaji rek beli sirop kakak bingung ayeuna geus bingung keur ngaji belgo ge mah bingung meme usul kajadianana ge encan bingung geus aya keur ngaji mikiran aduh aing kalau rek beli sirop di mana duitna da eueuh keur ngaji bingung ilmu teu hasil siropat anggar teu kabeuli ribu dunya mending tong dipikiran kumaha kewe nu penting anu keur ngaji mikirna hasil ilmu rek meuli sirop duitna eueuh lapar ge sanggup aing mah salese hiji puasa teh kudu sanggup lah lapar ge mah sanggup teu nalangsang teu kerek meuli sirop teu kabeuli bor-bor teu ngedahar sirop teu ngedahar sanggup ge sanggup kehilangan kenikmatan naon ngadahar sirop demi urang jongjon ngaji supaya hasil ridho tah bahasa nu tadi kan saya ini tidak takut kehilangan sesuatu selainmu ya Allah dikala kami ini meraih ridhomu dikala ini saya berjuang mencari ridhomu dan cintamu ya Allah karena berjuang dengan ridho Allah dan cinta Allah ulah sieun kehilangan makhluk Allah sekalipun makhluk anu sangat penting sabab di mana urang geus hasil ridho Allah geus hasil cinta Allah diganti ku Allah nu leungit teh kan ku 1 juta tiket leungit muning hiji diganti 1 juta muning sok kan sing yakin kan tah ieu puasa geus matak hebat teh aya lapar kan ari jalma sanggup lapar bingung lamun teu boga duit teh lamun jalma teu sanggup lapar teu boga duit bingung tapi nu sanggup lapar mah teu bingung batur mah modal hirup bener teh lapar kan sanggup lah lapar ya ari anjeun pinter ngaji pesantren di 15 tahun sabaraha modal sia ti bapa mana aing teu modalan naon ini ti awak unggul naon modal maneh sanggup lapar gitu boga duit 10.000 ini ke pesantren kumaha lamun lapar sanggup Gusti abdi lapar malah dilatih patuangan teh sina lapar ari lapar teh kan hebat hikmahna ngan dipikasieun ku sararea ari urang mata kakalayangan yang duit teh bisa lapar nih awewe pula pilih dengan lalaki bisa lapar sebenarnya kicip lalaki kieu mah teh bisa dengan duit mau ngaya hasil lapar seueur lapar padahal lapar teh hebat kan dinisbatkeun ka jalma nu iman beteungna lapar 10 hikmahna kan lapar ge lamun dinisbatkeun kan kurang iman mah jadi garong kan jadi pejabat jadi koruptor sabab lapar lapar hayang beunghar jadi koruptor akhirna di jalan lapar maling nu batur ari teh iman mah tapi dinisbatkeun ka jalma nu hatena makrifat ka Allah bari lapar teh 10 hikmah ngan kade lapaya lapar bisa ngolok
budak batur mah neng cuk ajengan ge lapar teh alus. Teu dalil teu boga duit. Kudu dijawab ke istri, lapar nu mana Kang? Anu alus teh. Tanyakeun deui mun teu bisa ngajawab, tong diarah. Ngolong unggul atuh. Bukan dalil. Lapar anu bari makrifat hate ka nah eta kan. Insyaallah neng dipihukum ku caruge nu teu boga duit tapi kuat makrifat ka Allah anjeun moal katalangsara pedah fakir. Naon sabna nu makrifat dicukup rezeki madmunna ku Allah. Bahasa ulama mah Kang jalma anu sok daek ngaji mah dijamin ku Allah hirupna. Sok pesantrenkeun bari fakir budak opat ka pesantrenkeun ka dieu. Di mana cenah bekalna? Namun uing teu bisa nganteran, gampang ge pepanggih jeung ajengan nu sanggupeun neko. Karunya ieu kolotna geus Kang, tong dianteran kumaha uing we. Oh. Ka dipanggihkeun jeung ajengan anu model kitu. Sabab rezeki hakikatna mah rezeki ti Allah keur anjeunna ngan liwat ajengan. Itu. Mun ajengan teu makrifat hatena, insyaallah moal bisa kitu. Wah, kan. Katuti Allah mah kudu nyetelna jeung nu barali ka Allah deui. Murid sodik jeung guru mursyid. Ari murid kadib mah jeung guru mursyid nyetelna moal. Nu alus pikeun nu alus. Lalaki nu alus pikeun awewe nu alus. Awewe nu alus pikeun lalaki nu mata kula teu kudu diteangan jodoh mah. Neangan urang itu. Ieu mah cenah rek neangan kakalengan ge teregan mah angin Gusti nu talun, Pak. Itu nengan urang distelkeun mutaka santri abdi ulah sok nengan pi pamajikan ngaji sia sing bener. Cita diri singna soleh engke bakal disiapkeun ku Allah istri nu soleh. Teu kudu diteangan, datang sok. Bapana nu minta lagi makan. Maksa. Maksa kan? Istri teu kudu neangan. Aduh, aing teh salaki kana kumaha? Entong, nepi ka mau ngaji balas pikiran pi salakieun. Ulah, salah. Bahasa ti guru ge pikirkeun agama, dunia nuturkeun, tah kitu bahasana ge. Hayo mikiran pi salakieun anu saleh. Ari manehna teu saleh-saleh. Saha nu daekeun ka awewe teu saleh? Nu saleh. Wah, Kang, wah. Cita ka diri datang ke guru mursyid, pang benerkeun diri abdi sina saleh. Tong lihat teangan pijodohan mah datang sorangan geus disiapkeun alus teh ge lamun nyambung jeung teu soleh mah malila hirup lagi baburantak moal tah gitu. Aya we kitu pijalanan teh ieu mah hayo atuh da dunia dipikiran agama teh mending mending neangan ilmu anu manfaat pikir memeres ibadah usul geus hasil ibadah usul disambungkeun jeung istri anu usul nu saleh ka Allah. Geuning cenah sok aya kiai ge meunang istri anu teu saleh pi soleheun eta mah. Aya kiai boga pamajikan teu pati salat, si oreng teh rek saleh geus di tangan salakina. Sabab boga ilmu anu manfaat nu teu saleh jadi ulah kudu nieuh kan. Eta ya pamajikan ajengan teu soleh-soleh. Calon soleh kan. Moal disambungkeun mun soleh. Ari urang mah tapi ulah coba-coba keun bae teu soleh ge lah aing ulah. Ari can sanggup mah mener batur. Boro-boro menerkeun batur di songan kitu bener-bener. Batur mah geus boga kakuatan sil pikeun ngawusulkeun jalma anu maju. Matak nu teu soleh ge. Santri nu teu soleh jadi soleh. Dikumakeun ajengan astri kumaha sare di pondok. Tapi jadi soleh ge jalma teh. Ti Allah sabna. Tadi kita daek soleh teh tadi istighfaran dosana teh da. Ari ku inung bapana teh pang istighfaran kan. Datang ka ajengan me hape ajengan cenah bener teh. Da teu soleh-soleh. Datang ka dinya teh di istighfaran ku ajengan dosana. Tilu poe teh salat-salat, aya laporan. Hah? Oh santri teh salat tilu poe hees, heule antep he nya jadi naon niku. Geus ka 4 poe turun ku niang salat. Akhir-akhir malila-lila tukang adan kan santri can datang adan Gusti Allah.
lamun dimuring ke masjid, teak ke masjid diulah buru-buru. Padahal pada tahun 3 poe teh salat menang datang. Gitu kan. Geuning aya menjadi daek salat, kapan dosana pang istighfarankeun ku ajengan kan. Dari guru mursyid mah istighfaran dosa santrina, komo anak pamajikanna. Matang nu teu soleh ge jadi soleh. Lari we, mun urang geus jadi jalma soleh, boga pamajikan nu teu soleh, eta teh teu soleh ngan calon solihah. Ulah reuas kan. Asal urang sanggup ngadidik. Itu jadi soleh, teu soleh ge dididik mah istri mah kan. Ya, istri mah kan lemes kulitna, lemes kahati-hatina. Mata gampang mengaruhan istri mah sebenarnya. Teu bisa cenah ngaluluhkeun hate istri dogo gitu. Gampang awe tereh kepengaruhan anak. Istri mah kan asal bahasana hade lembut. Pas dhuwur itu. Tulikeun ulang. Masuk lin salat 1:30 hari keur tengah osok. Jam 2 ge osok. Kumaha keur ngaji mun salat-salat teh. Tah gitu kan. Aya kekuatan pikeun naon ngaislahkeun rohanina jalma anu teu saleh. Ya istri mah kan lamun dididik alus batan malaikat. Ngan lamun teu dididik goreng alabatan anak iblis. Ulah dianggap rek bener. Tah eta. Mata rek bener urang ulah ngadaguan bener anak pamajikan kudu bener heula era aing rek ngaji ge da anak terang ngaji. Ulah maju sorangan. Ngan cita-cita ge sareng Jang Dadang tadi. Hayang saturunan urang malah ka luhur ge pang istighfarankeun ku urang. Kahana poge pang istighfaran. Sabenerna mah bapa nu pinter masuk ka istighfaran dosa anakna kan. Nu matang nu teu soleh jadi soleh teh dosana di istighfaran budakna mah tara istighfar kan. Pas dia pesantrenkeun ka guru nu ma'rifat, dipang istighfarankeun budak jadi soleh kan. Asal cicing we, matak mansabata nabata. Boro-boro ngaji hees we di pondok mah jadi jalma bener. Oh si horeng gitu kan. Rohani na nyambung jeung rohani guruna. Nah gitu. Tapi kaanehun bapana dikumahakeun cenah ieu teh ajengan. Kadek dikukumaha cing teh. Ayo madullah tadi hayang salat bari teh kalah lumpat. Beuki soleh. Nu penting mah urang ge beuki soleh. Salah sahiji upaya beuki soleh teh tah kan lapar ya. Nu matak aya perintah puasa setahun sekali. Ya, aya catatan penting tentang puasa. As-saumu nurun fil qalbi wasihatun fil badani. Ari puasa teh cahaya dina hate, sehat dina badan. Jadi kusabab puasa hate jadi caat, salira jadi sehat. Naon cenah salira jadi sehat? Kapan dina puasa teh aya lapar kan? Eta lapar anu manfaat pikeun kasehatan salira. Da sabab amrod teh timbulna tina kelebihan makan sebenarnya. Mata Rasul nyontohan tengah-tengah raos liren. Orang urang mah 2 kali war. Ketan jadi penyakit lebih teuing kan. Jadi kelebihan teh saya lemak oge sebenarnya. Penimbunan lemak jadi panyawat, gula segala macam. Eta kelebihan lemak. Matak aya kiai ya Kang anu frontal tapi mau diwartoskeun. Ceuk eta kiai eta mah sombong kiai. Lah cenah tukang nyatu materi kojor. Tukang nyatu materi kojor. Astagfirullah. Aduh. Oh ya lu frontal tapi bener pikir-pikir.
Eta mah daharna leuwih teuing kan. Atuh cenah ulah dahar leuwihna tah teu alusna teh kan. Leuwihna. Mata Rasul ge sumu tasihu kudu parwasa ranjeun kabeh. Kesehat ranjeun kabeh gitu mah. Hayang sehat mah kudu puasa. Gitu. Jadi teu aya istilah penimbunan lemak, jadi sehat. Bener Pak. Nusak ripuh pakokolot teh tukang mayor keur budak. Pun bapak 87 tahun bisa keneh ngaji ka Bandung. Waduh. Da keur budakna loba tirakat Pak. Atuh sok eta teruskeun layeuna. Musonib kita lolobana tukang mayor atau tukang lapar gitu. Aya bejana tukang mayor jadi musonib kita apa ya? Oh, kang lawa bejana Subki Kabir boga anak 2 di pesantrenkeun salah sejina aya nu jadi itu nu jadi anu naklip Japul Jawame tukang lapar kasohor anak Subki Kabir tukang lapar. Urang kasohorna tukang dahar. Betul mah kasohor tukang lapar. Lapar teh padahal lamun iman mah dinisbatkeun kana iman lapar teh 10 hikmah kan. Engke dibejakeun anu terakhir ya. Cok geus tuluykeun heula catatan. Ulah sok hayang sakabeh esukeun ke papanggih deui muga-muga sing panjang yuswa sadayana amin. Teh sawal tuluykeun deui ngajijieun lah. Muga-muga sing panjang yuswa sadayana. Imah yang kabeh ayeuna kang sok tuluykeun ka jam 2 teh. Atuh euy ngalempreng. Leuwih teuing ngaji. Tah gitu kan. Hiji wasaumu nurun fil qalbi wasihatun fil badani. Puasa teh matak caang hate, matak sehat kana salira. Matak puasa. Kedua, wasaumu ibadatun qahiratun bil fakri fil waqti. Wasaumu ibadatun qahiratun bil fakri fil waqti. Ari puasa teh ibadah anu maksa kana jadi fakir dina sewaktu-waktu. Jadi dina Ramadan mah dibikin fakir sakabehna. Naon manana kan? Kabeh dina puasa nu puasa mah ngasaan kana nu karasa kudu fakir. Naon? Lapar. Nu fakir teh sok lapar. Tah nu beunghar sina ngasaan ripuna lapar dina bulan puasa. Nu mata timbul kanyaan ka nu fakir. Aduh, geuning lapar teh kieu. Da tara lapar urang mah. Bari bulan puasa kakara lapar. Puasa Senin Kamis tah. Waduh, geuning lapar teh kieu. Boro mah aing tang ngareret sabelah mata kan fakir. Lempang pergi ke kalempongan teh aya paduli da teh nyaho teh karibuan lapar. Ari ku Allah geus dibere ngasaan mah ripuna lapar, watir hate teh kana fakir. Nu mata sanggeus puasa jalma jadi leungit sifat koretna kan. Karena ngasaan perkara nu ripu nu karasa kuno fakir. Ari lapar teh panon ranyane. Tuur nyorojot. Aya nu ranyai panon tur nyorojot ngajam ulin jauh aya. Entah bulan puasa mau ulin terpati jauh akareun imam we luntang lantung jauh teuing mah bisi ripuh bari. Takang itu. Mata ibadatun qahiratun bil fakri fil waqti. Ibadah nu maksa kana sakabeh anu puasa kudu ngasaan naon anu karasa kudu fakir. Maka timbul kanyaan ka jalma fakir. Nu matak jol dawuhan anu kadua wasaumu ibadatun mufidatun bi izalatil bukhli. Wah eta wasaumu ibadatun mufidatun bi izalatil bukhli. Puasa teh ibadah nu mere paedah kana ngaleungitkeun sifat koret dina hati. Mun koret teh puasa we insyaallah jadi berehan watir kan fakir.
mata gening ari lebaran sok rada balageun balung harteh beda mana. Eta da karasa pan pakir teh kieu. Man ari geus kana bulan Muharram sok beuki koret deui poho. Tak diajar batur masa Senin Kemis karena leungit sifat koret. Ibadatun mufidatun bi izalatil bukhli. Ibadah nu maedahkeun kana leungitna sifat koret puasa. Tak mabrurna puasa makan rarasakeun koret leungit geus ke bulan tanggal 1 Syawal. Lamun datang Syawal kalau beuki koret lain salah katerangan puasa nu teu bener. Sabab puasa teh aya 3 tingkat, puasa am, puasa khos, puasa khawasil khawas. Ki urang puasa nu mana? Puasa am mah ukur nahan lapar jeung dahaga unggul. Soca doraka cepil masih dosa, sampean masih dosa. Ngajaga pabatalan puasa ngan teu sanggup ngaraksa panca indra tina berbuat dosa eta puasa am. Allah teu butuheun kana lapar nu model kitu. Insyaallah penyakit koret mah leungit. Ngan lapar hungkul jeung dahaga hungkul. Maka kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal jumu wal aksu. Loba jalma nu puasa ganjaranana ngan lapar jeung dahaga hungkul teu kabagian naon. Nu teu bisa ngaraksa panca indra tina berbuat mata kulisa laksa sasauran teh soca raksa. Lamun geus rada burit sok rada naik tensilin. Asup ka dapur paguntrang jeung pamajikan. Ngajakan pasea ulah anak so imun. Moal pasea naik puasa akang mah teh. Harus kitu. Bae dilayana. Lain berarti kayak cenah maghrib rek pasea. Engke oge ulah. Jadi teu hayang pasea ladang puasa teh. Nah gitu. Wasyamu nisfu sabri. Kasabaraha teh? Wasyamu nisfu sabri. Ari puasa teh setengah kasobaran. Lamun jalma geus teu hayang geus teu ambek hate, sobar teh teu ambek hate ka. Lain sobar habsun nafsi eta mah sobar diajar. Sobar anu tahakukna makom sobar mah tiis hate teu ambek hargeuna. Nalika panggih jeung ralakna lapar, hate urang teh ridho teu ambek. Tak eta lamun geus bisa sobar nalika papanggih jeung larakna lapar setengah kasobaran dina agama geus dihasilkeun ku urang. Wasyamu nisfus sabri saur Rasul. Setengah kasobaran geus hasil, tinggal setengah deui. Matak nu tara salalabar teh nu tara pati lapar patuan. Itu lapar. Kasabaraha? Kaopat kalimat. Likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-saumu. Saur Rasul. Sakur-sakur perkara aya apalagi bebersihna. Tah meresihan diri urang tina barang riba, meresihan darah tina baksil bakteri riba teh ku puasa. Nah puasa mah teu tuang teu leueut kahampangan miceun tah bakteri riba teh kalaluar deui. Nu matak di mana puasa beuki soleh. Pan sok karasalin beuki beh ditu mah. Hate teh daleuheung mangsa beda jeung mimiti. Gitu. Matak ya salah sahijina ahli suluk ngamartoskeun, "Hei murid, di mana anjeun rek puasa, tanamkeun heula dina hate. Gusti, mun abdi pependak jeung larakna lapar, rek dididik hate supaya sobar dina lapar." Matak puasa nanti mau panjang dari do papanggih jeung larakna lapar. Aduh lapar ripuh harido Gusti ripuh-ripuh ge. Itu. Menghilang kenikmatan dunia, tidak takut kehilangan dunia demi meraih ridho Allah. Nu leungit digandeng ku Allah kana leuwih alus. 100 tikal, 700 tikal, 1 juta tikal bisa jadi. Maka aya anu tos puasa lancar usahana aya. Lancar milikna aya.
Gitu. Dibersihan dah puasa. Jadi puasa teh keur mersihan jasmani, keur mersihan rohani. Jadi tohir batin dibersihan ku puasa mah. Eta sifat koret jadi leungit, eta teh bersih. Pan ari koret teh sifat goreng rohani gitu. Likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-saumu wasyamu nisfus syahri. Tah gitu eta keterangan. Sabaraha? Kagenep ayeuna. Sahur Rasul, dawimi qur'a babil jannah ya Aisyah. Gusti Rasul sasauran ka bojongna, Aisyah, ketrokan sing mayang pintu surga teh. Tah gitu. Ketrokan pintu surga teh sing mayang dawimi teh. Dawimi tuh. Kawewe eta teh. Mentak ya Aisyah tuh ka ditu. Kudu ngamayangkeun anjeun awewe kana ngetrokan pintu surga. Bimada ya Rasulullah? Cek Siti Aisyah. Kumaha ngetrokan pintu surga teh? Kunaon? Bil ju'i kulafar. Jalma lapar bari ridho dina lapar itung-itung keur ngetrokan cantos gitu kan. So kerda mau pati keheul teuing mun pamanggih jeung lapar. Lain kukulutus, aing keur jam 3 ieu teh. Sare deui hudang. Puasana puasa dendam anu keheul maka motak segala aya, rujak cincau. Cik kopi, cai susu, wala rujak jogan. 5 gelas ngejajar. Aya anu liwat tukang cincau meuli tuna awas ya magrib wae. Dendam. Eta mah puasa dendam begitu mah. Mah beres puasa kitu mah Kang mah beuki mah leungit sifat koret mah. Ulah. Jadi lamun tuang Ramadan dina sasi Ramadan teh ulah niat ngaleungitkeun lapar da mah leungit lapar bener. Eta geus dahar biak 3 piring, ini ka jalan aya bakso hayang juga. Tapi rek nyumponan kabutuh gizi ya, salira butuh gizi supaya sehat. Kiai rek murung sehat, nu ngaraji sehat, bener tah. Supaya sehat, tuang teh mentak anu bergizi, ngitung leungit lapar. Kabok dahar 5 piring. Itu. Kalau lapar tas tarawih dahar deui terus. Gitu mah. Iku mah. Jadi lamun tas tuang lapar kene teh sing sabar. Abdi Gusti insyaallah rek ngadidik hate sina diajar sobat narika papangi jeung larana lapar geus janji ka Allah wasah sing. Jadi mun panggih jeung lapar sing ridho ripuh-ripuh ge ingat. Kehilangan kenikmatan dunia diganti ku Allah dikala urang geus hasil ridho Allah. Gitu. Kesabaran. Ketujuh. As-saumu babul ibadah. Ari puasa teh lawanna ibadah. Lamun urang rek ibadah, hoream we puasa, sina lapar katuang. Tapi lapar kudu bari sobar papangi jeung larana lapar. Naon sebabna? Bisa hayang salat tina sabab puasa. Kapan dumbung salat teh nafsu kan? Salat teh perintah Allah, ari nafsu mah bertentangan jeung perintah Allah, nentang Allah nafsu. Ari elena nafsu kunaon? Kula lapar. Eta nafsu barang dijieun, nafsu anjeun saha kami saha. Teu nyahoeun ka Allah. Ente-ente anak-anak nafsu. Diasupkeun ka neraka jahanam diangkat kitu keneh, diasupkeun ka neraka kakara talu. Aing saha ente saha Gusti Pangeran abdi Gusti. Yang hareup sia? Yang hareup nukang. Jadi elena nafsu mah ku lapar. Jalma anu tukang lapar patuanganana nu matak lemah syahwat nafsu naka. Matak salat teh teu patimbung. Teu patimbung heula-heula kahayang. Ari mah salat teh banget mu. Nu matak init salat bari teu betah salat.
mata pas lamun taraweh asup ke masjid nu lila maca suratna ngancam isuk moal ka dieu deui saking salat gitu lah ya mau takkan selama panjang teh gitu kasabaraha ayeuna kadalapan wasaumu muhimun jiddan wa matlubun lisalikin. Ari puasa teh penting pisan jeung disupri pikeun jalma anu suluk. Nu ngambah jalan usul ka Allah, nu teu bari puasa teu bati lapar patuanganna hese usul kan. Nu mata loba jalma tungarakna teh kan tereh nepina kamu. Itu ieu lapar pangripuh-ripuhna ka nu matak disebut setengah sobar teh lapar dina puasa. Ninggalkeun haram gampang sabada kuat sobar dina puasa. Naon sabna na puasa mah nu halal ditinggalkeun boro nu haram. Mau wani paling nu batur pedah lapar. Naon sabna keur puasa ge sangu urut sahur aya keneh. Opor hayam aya keneh. Jam 10 hayang dahar wani dahar teh tarkul halal nu halal ing sanggup ninggalkeun asal ku Allah dicara mun haram gampang ninggalkeun logika lah kan mata jalma lapar sobar mah sobar dina lapar mah kan beuki bener kasabaraha ayeuna kan kasalapan. Wasaumu ibadatun muta'alliqatun bil iman. Kasalapan. Syukur keneh Kang salapan heula teu kurang alus apal salapan oge. Piraku nyepelekeun puasa apal salapan. Mun dihitung marek 20 ge bisa. Ajangan mau beakeun ilmu sebenarnya. Nganu mikir bisi ribu ya. Loba teuing balik pingsan kita tangga iman. Loba teuing talareun. Wasaumu ibadatun muta'alliqatun bil iman. Puasa teh ibadah anu ta'alluq jeung iman. Jadi identikna puasa mah jeung iman kan. Mata puasa mah kuat jeung teu kuatna tergantung iman. Henteu tergantung salira. Aya nu jangkung badag seter busi kaangkat sakintal puasa jam 10 geus nyungsem Kang. Ada budak leutik anu begang umurna 12 tahun leumpang ge geus rarampeolan kuat nepi ka magrib puasa. Naon sababna? Leutik awak gede iman. Nu tadi gede awak leutik iman. Mata puasa mah ta'alluqna jeung tergantung iman, Kang, lain tergantung awak. Kade wah budak ge mah insyaallah kuat puasa acan Calpugo kan, terus paedah lapar ayeuna kan. Dina puasa teh aya lapar, mata kemat oge kan. Paedah lapar teh aya 10. Dinisbatkeun ka jalma anu sobar papangi dina nalika pangi jeung larana lapar. Bakal timbul 10 hikmah ya. Tak usah upayakeun sing sobar narika papangi jeung larana lapar. Hartina sobar tong amek tong ngarasulah hate nalika papangi jeung larana lapar. Hiji sofaul qalbi bersih hate. Lapar bari sobar teh eta teh mata bersih hate. Hijab teh beuki ipis, beuki ipis, beuki ipis. Numawi jalma nu harasil musul teh kan lalapar teh pun guru al-maghfurlah apa toto tenuang sangu 5 tahun setengah bejakeun cenah bisi pajarkeun gampang ilmu usul teh ya apa teh 5 tahun setengah teu papanggih jeung sangu teh ngadahar pupucukan di leuweung 5 tahun setengah untung pamajikan teh minta tolak 3 kali. Oh, satu acan pupus genep sasi tenuang sangu teh.
Urang mah paeh tas mayor. Aduh, sedangkan nyeri nasakartil maut teh biasa billah dati dunya. Mata urang lamun tuang, lamun menikmati dunia, ulah maksud milari kanikmatana manfaatna. Nu beli mobil nu halus supaya lebih gede manfaatna. Sedekah lebih gede supaya lebih gede lain milari ladat tapi milari gitu. Imah lebih deket ka indung bapa sababna lebih gede manfaatna. Hari ladat mah teu paat. Tah kitu. Maka lamun urang papanggih jeung katungaraan, lamun lapar hate nyeri teu? Nyeri. Aya kahayang teu kacumponan hate nyeri teu? Nyeri. Balik capek digeleunang pamajikan nyeri hate teu? Nyeri. Nyeri. Batur hasil urang teu nyeri teu? Nyeri. Tah nalika panggih jeung kanyeri nu dieu teh hate sobarkeun. Lamun urang sobar nalika panggih jeung kanyeri dina urusan dunia eta teh itung-itung nyicil nyerina sakaratil maut. Ulah disakalikeun. Itu kan. Aing kas macul datang capek, balik ka imah muncorong pamajikan nyarekan tong ngalawan hitung-hitung nyicil sakaratil maut. Sugan we tepat nyeri aing sing ulah ngalawan ulah mending maca subhanallah. Pamajikan teu karunya enggak. Mula keul kan. Lamun urang sobat, maka disebutna teh eta teh maut ahdor. Ihtimalul ada aninas. Lamun urang sanggup mikul kanyeri ti manusia, kanyeri teh kan sekali-kali ti anak, sekali-kali ti pamajikan, sekali-kali ti indung bapa, bener. Komo geus puguh batur nyeri ku anak pamajikan. Tapi sing sobar hitung-hitung nyicil nyerina sakaratil matak aya nu sakaratil maut teh nyeri, plak mau. Mending atuh teh nyeri geus dicicil. Ari mah neangan kanikmatan wae, ngambek majikan ngambek deui. Sakinit malah ganti ku aing. Eta mangkang wayahna sakaratil maut nyeri engke teh mah. Loba ladat dunya sangeunah we asal ngeunah. Ingat ya kan? Ngaji anu wareg jeung ngaji nu lapar beda kan? Ieu lapar atau lebih wareg ngaji teh. Beda. Betul mengajar ngaji teh puasa naon jawabna lah supaya lapar. Sababna bukan nafsu wangkelang gitu. Nah, gitu kan. Ingat ya kan? 2. Riqatul qalbi, leuleus hatena jalma nu sok lapar. Bejana jalma sombong balas lapar. Mata tukang lapar mah kahoyong teu pati kacumpona, patuangan lapar. Aya jalma nu sombong balas lapar ya. Oh. Sauna lapar mah panon ranya tunggu nolok tok, dukut ka maut terasa. Mutak meta dihampura bisi maut teh kapan. Lapar ieu ketuan. Tak gitu. Leuleus hatena. 3 tawadu. Jalma anu lapar patuanganna mah sok muncul dina hate sifat tawadu. 3 malah mah dinya inkisar zillun tawaduun. Hancur hate teh pupus. Hancur bahasana. Sok ayalin urang ke bahasa. Bisi teh mah aing teh hate mah hancur gitu. Ditambali ku pamajikan nyeri hancur gitu. Hancur tah hate teh pupus. Dina bebeusna hate teh sok bijil ilmu kan. Nu matak jalma nu loba tungara hatena mah ilmuna gampang diuruk ti Allah. Matak hate teh iri barat batu kan. Au asad dukoswa malah telas batan batu. Tapi eta hate teh sok didagoran ku ahli taroki mah kan. Kunaon ku mujahadatun nafsi, ku zikir, ku tafakur, ku riyadah.
dibandingkan subhanallah subhanallah bari mujahadah hitung-hitung keur ngadagoran hate mun batu teh prai peupeus hate teh dina peupeus bijil cai tina sela-sela batu di gunung batu teh sok peupeus ti gogolenceng peupeus nepi ka tina sela-sela peupeus batu teh bijil cai ngecelakan akhirna mah jadi walungan ka dieu mah dihijikeun saperti hate jalma peupeus ku mujahadah jeung riyadhah sarta tafakur ku zikir nepi ka kaluar tina sela-sela peupeusna hate ilmu akhirna jadi kitab ieu kan walungan itu jadi kitab betul maka orang geus ngahasilkeun kitab tah hate teh pati peupeus ari peupeus ngagalang hiji mah teu caina geus eutik ieu mah remuk ieu mah ieu kisar teremuk hate teh tur mah aja mata kelebaran di mana loba di wurudul faqih ayadul murid datangna pirang-pirang datangna pangabutuh teh lebaran ribu datang geus buku labu katieu emer pemajikan teu beunang ditanya mitoha ge sarua deui ribu pantau duit sautik ari budak loba ribu tah model kitu peupeus hate teh gaduh pemajikan pos bemo tetangga tuh orang ditanya ribu hancur hati teh aing teh harganya teh disasar hancur tah eta ku sabab lapar hancur hati zillun rasa hina mah ngarasa hebat diri dina lapar moal sok dina lapar mah geus tumarina aing mah segala teu mampu rek salat ya kudu berdiu daya ranyai bisa jengkah opat kasratus syahwat beupeus syahwat naon beupeus syahwat teh lemah leungit kekuatan syahwat nafsu ku lapar di mana boga syahwat nafsu wangkelang ieu aduh gede sila lapar patuangan tapi kudu bari sobar artina sobar teh naon tiis hate teu ngarasula teu sabab aya nu puasa bari ngarasula oh ya eta karyawan bebeja pajengan pangpatahankeun dulungan ulah yang eta lamun poe Senin jeung poe Kemis sok amak-amakan wae lah kulo puasa san ieu mah puasa teh gede amak mending mana teu puasa teu gede amak jeung puasa gede amak mending mana sih oh puasa bari teu gede amak nu alus ya aduh ting aya teu lapar amak-amakan karyawan ditampilin eta mah moal jadi dangdangan puasa kitu mah kan 5 daf'un naum nolak sare nu puasa mah karancang sare nya ari puasa sok teh hudang aduh ting puasa sare ge kakarala Jepang hudang deui eta da karancang jadi ipis sarena teh nu puasa mah kan beda jeung sare nu wareg kanal hijab di tajongan ge sare sabab naon tas dahar biak hayam hiji kanal sarena teh kan nu matak aya kan jalma anu teu nuang sanggup padahal mah bangsa leupeut mah di dahar pandeupeuh ge tina beas keneh sabab sok aya sugesti atuh da kajen sacentong sangu mah geus dahar geus tapi lamun can ngadahar sangu beak leupeut 10 ke can dahar aya sugesti tu dahar teh mah geus 4 tahun babaturan naon hikmahna 4 tahun teu dahar sangu nu sejenna mah dituang biasa sare cenah tapi karancang sare lamun sare ya aya nu ngobrol ka kuping nu ngobrol teh keur sare paeun Kangjeng Rasul sacana kulem mananan teu tukang lapar Rasul tidak urang ge 4 tahun teu dahar sangu padahal mah wah sirop di dahar itu teu sangu hungkul komo lamun hayang ngadahar pupucukan 5 tahun karancang ka cida care mas sare eta senal sruk kadenge
Nah gitu. Karancang nu ngobrol apal. Pamajikan yang berkeun apal. Naon teh padahal mah sare. Naon pamajikan ka masjid deui. Rek nyusulan tadi mah keur sare watireun balik deui. Hari teh geus udang sare, balik ka imah. Hari tadi naon? Make ka masjid gadi teu nyusulan. Kapan sore make ingat, aing mah keur sare ge ingat. Aduh, salaki aing mah keur sare ge hudang. Bisa ngadenge ngobrol naon tadi. Tah, cacakan ka kareuteun nuang sanggup hungkul ka. Ngomong ada bujukan. Mata batur kholwat batur teh gitu. Mata guru ya. Masihan di wajah kade sampai-sampai 2 jam kholwat. Paling saeutik 2 jam kholwat sampai saeutik. Dina waktu nu teu butuheun batur. Mun urang jadi kiai sok aya anu datang, asar datang, lohor datang. Santeuna we sok aya nu ngadung geuning. Rek ngaganti pamajikan bebeja heula kaajengan sok aya leuneun kitu usaha teu daek maju datang ka ajengan biasana tak ulah hal-halaun kitu ieu mah hayang ka sohor kholwat teu betas lohor ngaran ke di mana ka mana ajengan keur kholwat ulah engke dina nalika teu butuh batur pamajikan teu butuheun batur teu butuheun jam sabaraha jam 3 ka subuhnakeun kholwat 2 jam. Nah eta kan kholwat teh keur nyeterilkeun hate. Sabab ieu kan lamun tina panempo anu haram, tina nguping nu haram, ngagorengna pikeun hate jadi geringna hate seperti nuang makanan anu basi, nyeri patuangan tah seperti kitu kan. Gering patuangan urang lamun nuang anu aya racunan. Eta teh haram teh racun sabenerna kan. Matak soca anu ningali kana perkara nu haram jadi poe kana hate. Jadi gering hati, sholat jadi emu, cepil, muping sora anu haram, gering hati teka, seperti nuang tuangan nu basi jadi nyeri patuang. Ari gering hati naon? Salah nempatkeun dasar emosi, keheul osok ngan salah nempatkeun. Resep hayang keheul alus ngan ulah salah nempatkeun jadi akhlakul karimah. Keheul ka bangsa tersep ka ulama, ieu dibalik ka bangsa tersep ka ulama keheul. Bodoh hate eta kitu. Teu boga duit nalangsa, teu bikin salat husu teu nalangsa, bodoh hate eta mah. Kuduna mah teu boga duit mah teu nalangsa, teu bisa salat husu nalang, saat eta pinter hate, teu salah nempatkeun nalangsa. Nalangsa teh alus, ngan ulah salah dasar emosi keheul hayang alus. Kade ulah nengan pamajikan eueuh hayang. Sabab hayang teh alus ngan penting ulah salah nempat ke ulah nengan pamajikan teh nu sok tara keheul disiksa teh cicing we tara keheul eta rek diperbudak bener lain gitu kan nengan pamajikan ieu masuk keheul akeun bae keheul ge asal ulah salah nempatkeun ieu masuk hayang loba lain loba hayang salah teh salah nempatkeun hayang tuh teu salah nempatkeun resep teh naon resep ngan ulah salah nempat resep maling ieu mah ulah ari sedekah teh resep ieu sedekah resep maling teh resep alus gitu kan geus tulikeun kan moal amat juga beli ari terus-terusan we genep taysirul muadzabati alal ibadah gampang istiqomah dina amal soleh tah kitu we. Jadi lu rek ngamayengkeun amal soleh teh moal hese keur nu sok lapar mah patuangan. Boga duit 100.000 dipake ku manehna 20.000 disodakohkeun 80.000. Datang iblis nanyakeun, "Ari maneh kalau mun butuh kumaha? Kalau mun boga kahayang kumaha teu kacumponan?" Demi hayang menang kasayang tina sodako anu gede ridho teu kacumponan kahayang tah gitu kan hayang meuli opor hayang ngan duit teu mahi sabab loba ting sodako kungsi gitu tah loba ting sodako anu pikarek meuli bubur teh teu kebeuli teh lobakeun sodako kurang dipake nangan 20.000 meuli kitab 80 sodakokeun ari urang kerek meuli bubur teh sanggup teu ngadahar bubur kitu karena duitna beak pake sodako
Eta kan digantian ku Allah ge. Ku 1 juta tikal bisa diganti. Lain belas loba batur mereka. Manehna mah bali lapar, tapi sodako. Siti Fatimah tamal acukna so 12 tamal acuk. Aya nu make tamal hiji we di ayeuna aya teh. Tamal acukna 12, sodako mah 200 dirham. Ari urang make jos, make sahu samarenda sodako cap saeran. Jadi gede nama dipakai nyumponan ke hayangna. Jadi bohong hujasab sato eta mah abdi Gusti ibadah ieu teh neangan dunia keur bekal ibadah. Lain buktina mah keur nyumponan ka hayang. Batur mah kurang dahar sanggup lapar karena hayang gede amal soleh. Dahar mah cukup we. Di restoran warteg keun bae cukup 25.000. Lain teu kawalin teu sanggup aing mayar sing 1 juta we asup ka restoran gede. Ngan mending kene dipake dahar 20.000, nah 860 dipake sodako. Nah, dahar saeutik teh karena hayang gede nu di sodako, eta hebat banget. 7. Sihatul badan. Faedah lapar teh sehat badan. 8. Dapol amron. Nolak penyakit. Jalma tukang lapar patuanganana kan penyakit terek asup teh temempan teu bisa asup. Hitung-hitung si Honas hate keur dikir setan asup teu bisa nguasai hate urang. Da urangna dikir ka lamun keur goplah plus dikuasai ku setan hate urang. Ah gitu. Iya penyakit rek datang kan lapar mah teu masuk kan teu mempan. Teu bisa asup ceu penyakit aing. Sina gering beteuna da lapar itu. Sina gering hatena lapar teu bisa asup. Maka kelapar hate teh paedahna damol amron, nolak penyakit nya sakitu. Dohir batin, penyakit kibir leungit ku lapar maka penyakit hate teu bisa asup kana hate, penyakit salira teu bisa asup kana salira. Terus orang batur mah mun boga penyakit lapar we sing sobar. Leungit penyakitnya kan. Teu kudu ngajual sawah tuh. Penyakit leungit. Atawana samemeh urang datang penyakit lapar teu asup penyakit-penyakit itu. Damul amr. 8 kuat rohani pikeun tajalli ka Allah. Mata nu lapar patuanganana seseueurna ahli usul. Sabab lapar beuteung ngabogaan khususiat jadi kuat rohani. Di mana kuat rohani ukuranana mampu tajalli ka Allah. Ke-10 cerdas hatena, pinter hatena tadi. Jalma anu bodoh hate teh nu tarapati lapar patuangan. Nu sok rido lapar patuangan mah pinter hatena dalam arti boga akhlakul karimah karena boga keheul kahayang jeung resep jeung satuluyna tara salah nempatkeunana. Timbul we akhlakul karimah. Tah eta nu ta'alluq jeung paedahna puasa kang sekilas tah tulikeun tadi. Saking hebatna perkara rek dibikeun ka mukmin anu ibadah ka Allah dunia teu manjing dipake wadahna. Boro-boro keur sakabeh mukmin. Komo keur waliullah mah mah mukmin ya mah kan utunganana. Mukmin ya di surgana ku Allah dibere tempat lalakon 700 tahun. Kiso lamun Jawa Barat dikuling 700 tahun teh asa moalnya sebulan ge anggeus. Ieu mah lalakon 700 tahun hiji mukmin waliullah mah komo para nabiullah komo dunya rek pake wadahna moal kawalahan hiji mukmin ge kan. Dunia teh leutik teuing heureut teh jeung masa kedeung waktuna deui. Rek kana nikmat nu abadil abad ari dunya rugrug engke kumaha tuh. Tapi di akhirat lah ieu mah nu di dunia mah kasayan teh Kang tina sedekah seueur jadi beungar eta mah ngasaan unggul lain sakitu ulah. Nu dipasikeun mah leuwih 1 juta tikeun kitu kadek.
li anak ulama karena sakur-sakur perkara yapna anu pana anu rusak itu mah wa in tolat sanajan lila non muddatuhu mansana itu mah kalas eta kalas saya seperti naon-naonan sanajan nikmat ya dunia tapi lamun aya tungtungna seperti hartina ka nikmat dunia leutik mata abdi-abdi Allah nu dina makom arif teu kahalangan kaalusanna ku gorengna hiji jalma gawe hade ka bojona teu kahalangan ku pedah goreng bojona ka manehna karena naon tujuan gawe hade ka bojona rek milarido Allah lain rek neangan pamulang tarima tinu jadi pamajikanana pas bemo terus padahal manehna gawe hade terus moal eureun neng gawe hade ka hidup sanajan goreng hidup ka akang sabab akang gawe hade ka hidup lain karena rek neangan kaalusan ti hidup pamulang tarima tapi cukup rek neangan ridho Allah dina nalika ridho Allah jeung cinta Allah datang ka urang terbuka kebahagiaan dunia akhirat king ingat dikala urang teu meunang ridho Allah teu meunang kecintaan ti Allah kehilangan cinta Allah kehilangan ridho Allah boro-boro pakir beunghar ge sangsara dunia akhirat boro-boro bodoh pinter ge sangsara dunia akhirat sing yakin tanamkeun hate eta keun can ngajaran ngasaan oge eta teh beja ceuk waliullah atuh bocoran-bocoranana ngasaan mancan mata kalau disebut jarah teh Kang lain jarah awak jeung pakuburan waliullah batur mah eta mah jarahna dina makom hisi jarah dina makom rohani batur mah Kang naon ngaji ilmu waliullah tuluy sir urang daukiah papangi rohani urang jeung rohani waliullah ahli disebutna kajen lain turunan ngariung jeung waliullah di hadrat Allah kayaknya turunan anak oge teu katurunan ilmu teu nuturkeun ajaran moal kabagean lain samin ahli kan lagu keturunan oing turunan naon hartina turunan dina akte kelahiran nu penting mah katurunan ilmu jeung nuturkeun ajaran eta ahli turunan hakikat mah eta lain anakna tapi santri kadeheusna Rasulullah Allah untung Abu Bakar Siddiq radhiyallahu kurma jadi mitoha jadi santri pangdegeutna untung dunia akhirat itu urang mana akte eueuh ahli lain rugi dunia akhirat gitu kan bal aqtahum balik kamere Allah hum ka itu mukminin al-khuluda kana langgeng pinaimi dipinaimi dina kaenakan wal baqa jeung tegasna kana mayeng kana tetep ada ima anu lawas baqa anu lawas fil mulkil mukimi fil milkil mukimi dina milik anu tetep gitu man wajada minal muridina wallahu a'lam.